أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ya wasi'al karamil. Ieu mantak sing hade nikah bakal ngahalangan akhirat apa henteu ieu nikah. Perhitungkeun. Eta lah antara fikih jeung tasawuf beda pandangan. Sing hade lamun bakal nimbulkeun ngahalangan surga ulah nikah. Mantak istikharah timbul istikharah. Padahal nikah mah dititah ku Kangjeng Nabi, tapi disunahkeun istikharah. Naon ieu? Ieu bakal ngahalangan surga. Bismillahirrahmanirrahim. Walamu annama amwalukum fitnah. Sing nyaraho marana kabeh horeng harta teh pasti jasa jadi fitnah. Fitnah teh lain sakadar fitnah horenganan jadi siksa jaga di akhirat. Padahal mawa annallaha indahu ajrun azim. Di Gusti Allah teh aya ganjaran nu pohara. Tapi terabaikan ganjaran urang mah daekan keneh hianat ka Gusti Allah. Hakikatna mah jelema nu keur ngumbah motor ninggalkeun salat eta teh keur nambayan seuneu jahanam. Khianat ka Allah. Masyaallah karim. Tarajol bae aya di ka motor anyar. Heeh. Tadi meulina. Aduh yang tanyakeun meulina naon gitu. Coba kula hayang minjem dekat lah rusak minjem bisa kes ya nggak gantian teu bisa cakolot ya teu meunang cenah gitu. Nah di kakak minjem bae ge ieu lah ngukuna mah geus pakana mah masing-masing bae kuari mah sia boga aing mah minjem aing boga sia ulah minjem ka aing tapi kakak mah kakak bae sia anjing aing kakak di ngan urusanana mun sia boga aing mah minjem aing boga sia ulah minjem nggak sokana mah sebab ieu mah harta kesayangan. Pisah guys antara adik jeung kakak hanya sekedar harta motor deletik annama amwalukum fitnah. Ngomong geus adina ka itu aing mah boga kakak boga motor ge ibarat nu bonceng ge aing macan nyorang neuleuh ge hampir teu meunang neuleuh aing hampir teu meunang kakak aing teh ku galedeg gitu mulai geus tah bacakeun ku urang walamu annama amwalukum fitnah horenganan. Geus nyana tinggalin sholat kabelah dina retak antara kekeluargaan kakak jeung adi hanya karena motor. Di akhirat geus jelas bakal dikulub di neraka jahanam. Fitnah. Ya Allah ya Rabbi, fitnah eta sakadar motor doang. Ho. Adina matok tanah belah di ieu hasil paroid kakana datang. Sia ulah sok sangeunah-ngeunahna bae. Sagala paroid sagala naon aing ieu kakak sia. Ya, sadegan surat kabeh ku aing. Bapak eta kudu ka anak kudu pang gede kabeh ge sia kudu kubaca aing. Ye, Kak. Ulah kos kitu aing ngaji mah pan kudu babagi cara babagi semantak ngajina kudu sing bener kaki golkar sia. Ulah kaki sambarangan. Sadegan suratna. Fitnah harta. Cokot ku kakana. Geus kumaha aing bae. Ngajual aing ngameteran aing sia mah sakumaha aing bae geus pokona. Kak kakak Alicia ngomong segala rupa geus waing geus tinggal adina we nu teu kabagian da kabeh nu jangga bae datang kan geus ieu urang kumaha cenah pancena urang boga tinggal di kol tapi urang nya mah tuh geus meuli motor geus mobil bejana cenah geus ngajual deui pan urang mah teh heuh nya kumaha ieu urang beuleum bayu ngan bisa da sakitu doang ngap bae lah aing mah pokona satungtung nyana nacan mere aing mah nya moal kanyana disabai mah teh hayang fitnah annama amwalukum fitnah lain saeutik eta nu kos kitu teh kudu jauh-jauh urang neangan di pasar Kemis ka pondok ambual aya loba jasa teh nu kos karana itu bojong mah kok mau bojong mah biang keladina teh dia terus ka belah ditu ka anu aman teh ngan di Cilongok doang masyaallah annama amwalukum fitnah. Nah,
loba jasa jelema anu ninggalkeun salat gara-gara motor jeung mobil jeung tanah, loba jasa jelema anu teu wau jeung dulurna gara-gara harta, loba jasa jelema anu retak jeung anak sangkilang jeung anak ge gara-gara harta. masyaallah jeung anak bae ge pasini jeung anak pasini ieu lah harta. masyaallah karim eta keur carita halayak rame kuari mah kiai gara-gara cinta harta anu tadi nanya jadi kiai umat kiai kuari mah jadi kiai kelompok. lantaran jadi kiai kelompok atuh hukum lagi hukum anu remeng-remeng. Nah ya kiai hanya untuk sekedar secuil harta ya geus jual hukum ieu khianat terhadap Allah jeung Rasul. Ambalayah kiai pengkhianat. Bacakeun da ka kiai eta celina cekel huluna wa'lamu annama amwalakum caknya emang kayak juri kan dadanya jurinya gede di sini sia aju sia kitu deui pacar mah dititah ku aing bae ini nama ribut bae sia jeung kiai wa'lamu Masya Allah nu kamari mah urang ngeunaheun jasa ngadenge nasihat kiai eta barang ku hari geus kagelo ka pamarentah ko haju teu ngeunaheun didengena. Masya Allah horenganan di jero hatena hanya untuk secuil harta. Innama amwalukum fitnah. Baheula urang lamun ngadengekeun nasihat-nasihat NU ngeunaheun jasa Kiai Gus Dur nganasehatan nikmat, Kiai Hasyim Muzadi walaupun nyana aya terkontaminasi kabelah dia nama tetep bae jadi ngeunaheun. Urang ngadengekeun Kiai Sahal mah pun ngeunaheun komo kabelah ditu nama Kiai Haji Hasyim Asy'ari mah pohara jasa. Jeung Kiai Haji Abdul Hamid ngeunaheun. Coba NU nu kuari dengekeun ku Celisia. Dengekeun ku Celisia. Emang kieu lain NU, aing NU sebenarnya. Ngan kuari kaluar segedeung. Kayak asup deui ge mah. Teu dari kadengina. Kunaon sebab amwal. Urang nu kamari ieu mah urang ngadenge Habib Rizik teh teu ngeunaheun gualak jasa. Urang ngadenge Habib Rizik jelengeng-jelengeng tapi dengan keikhlasan hatina jelema kabeh tertarik. Sebab lain dibere duit kana hayang sabaraha miliar teu hayang, berarti lain demi harta. Ngeunaheun dituturkeun galak tinggal galak ngeunaheun. Tapi lamun kiai saudara-saudara di masane ieu di jero harta eta. Eta teh geraheun masyaallah. Tapi tetap urang NU mah NU bae. Maksudna perkunutan perusolian eta. Geus sia maju kaluar ti NU aju teu kunut deui. Geus kiai ge cenah kaluar ti NU urang ulah kunut. Ulah usoli. Belah ditu na geus salat zuhur 2 rakaat bae. Subuh geus bisa ditiir-tiir. Tah fokus kitu mah Syiah ya ge. Ulah. Paham Sunni nama tetep bae. Eta mah eta bangana oknumna kan. Kan mah NU-na bae. Oknumna mah atuh urusan nyana. Ngan kuari ngadengekeun Kiai NU teu ngarenah. Kiai NU anu terlibat. Ai Kiai NU nu teu atuh henteu. Kiai NU dengekeun teu terlibat tetep bae ngeunaheun. Cekas perasaan. Lamun geus aya Kiai NU terlibat, geus teu ngeunaheun. Teu ngeunaheun perebut NKRI. Atuh perebut NKRI ja. Atuh bupati nyaritekeun NKRI, NU nyaritekeun NKRI, ja atuh ieu ge anu endek kitu naon ngaranna numpaskeun kebatilan NKRI. Atuh urang ge sarua bae NKRI ja urang bangsa Indonesia. Ieu perebut NKRI ja cek mah. Ya perebut ieu mah nu menang mana meureun. Perebut NKRI itu paruguh karuh. Hati-hati ini NKRI jangan dong. Sarua hati-hati demi NKRI. Urang lamun kieu we isi jelema perebut NKRI. Apa dibere bae kitu ieu NKRI ieu. Nah, cara NU kan dibere teh duit NKRI. Ini NKRI. Oh iya. Sirana siratu. Malik Pendil tinggal 1. Saya mau nyaho lah. Kita mau kerja ngeletik gitu. Sirana siratu. Tapi itu gede itu faedahna. Nah, wa'lamu annama amwalukum fitnah.
urang jeung ngajabarkeun tentang harta fitnah teh timimiti urusan leutik di keluarga leutik jadi hancur naik kagede kendaraan motor teu salat teu puasa gara-gara harta hancur kemudian kuari mangarebet ka dulur-dulurna hanya demi keutuhan harta cinta harta retak jeung dulur-dulurna bahkan kuari mah jeung tatangga-tatanggana naik kuari mah boga mobil mobil lagi geus teu meunang dideuleu-deuleu acan bahkan kacana geus lamun liwat ditutupan bae fitnah ieu hanya sekedar harta tapi jadi fitnah kuari jabatanana geus naik deui jadi fitnah annama amwalukum fitnah ngemantak ketika aya jelema sugih kemudian diaromokeun ku batur atuh urang bacakeun bae ayat ieu bener ayat berarti annama amwalukum fitnah selain sakadar fitnah heureuyan di dunia berlanjut ke akhirat siksaeun Allah annama amwalukum wa auladukum fitnah horenganan kudu dikanyahokeun bahwasanya nyan anak teh horeng fitnah demi anak urang ribut jeung tatangga demi anak urang ngajual segala rupa hanya sekedar anak doang demi anak kebelaan anak di penjara lantaran teu beres anakna teh jadi fitnah malulu geus fitnah wah geus abalayah jasa fitnah anak ku karunya-karunyana ka anak dibelaan ku urang salat nanti anak jeri kerleutik kene jeng ulah jeri jeung abah ieu nonton TV nah ayo nak tuh setes ceurik rada leutik tuh bagus anak nama geus ulin teu nonton TV kolot mah terus bae kieu tadi mah ngasuh anak bagus ulin nu lain deui nya mah di dinya teh eureun ceurikna ge kolot teh kieu digedean deui make remote bangunna surat suling ngeunah mah teh digedean joget deui di dinya fitnah anak ya Allah ya Rabbi ieu anak teh terus bae ngahalangan kana salat ngahalangan ngakomo datang ka kieu mah aing geus kolot harta aing aya beneran ku ari keur dijual aing mah nyaho ieu datangnya moal ke tahun hareup geus lain deui rarasaan tah ieu duit bisa miliar tah los 500 ku sia bagikeun nu 500 nah ieu ku aing di ka masjid kan mumpung aing masih hirup bah cak anak kira-kira bah je abah boga otak tah henteu anak sial dasar emang kunaon bah atuh batur otak abah coba pasang kami kan anak ayo masjid makan loba nu tanggung jawab masjid mah mah urusan kabehan moal aya nu teu anggeus masjid mah tapi kan anak mah lamun sararusa aya batur anu peduli ka anak abah ji manya abah kudu dinasehatan ku kula aja kudu kumaha tuh ieu geus ka masjid mah cukup 10-20 bae bah geus bagikeun di jeung anak mumpung hari ruk kene anak jadi senang atuh kumaha sia bae kitu atuh geus bari mbah 50 juta ieu nya jaga masjidnya kula nu dimikeunna geus atuh kumaha sia bae dimikeun we 10 di depan kieu nyahoan nyaho engge aya nu kos kitu aya geus ulah hudang sia hudang ka nyahoan bapana laporan buku ka aing kasih kaki itu sabaraha eta jang masjid 10 nu bener saya kiai iya tuh 10 masyaallah pan bangun kaget amat mah aja mah kuna henteu sih teu kurang henteu teu ibah yang nyawa bae kulo jadi berena 50 sakieu teh 50 geus lah ulah loba omong ngaji lah geus ya ganjaran mang haji mah geus bae tuh 10 teh ya engki itu sakieu dek 500 juta dihalangan ku anak wa'lamu annama auladukum fitnah dek diajak ka sorga anak lamun 500 juta di ka masjidkeun di akhirat nyana dipanggil karena masjid teh selesai ku 500 juta harta bapana sanunya cak bapana teh Gusti manya kula ieu ka sorga sosoranganan pan kula teh boga anak
anak kula nu baheula ngadukung teh wayahna bae Gusti pangyalametkeun saha nu nyaho lamun di akhirat anakna haju salamet dulu ieu lain pan bapana ge ti kerlek nu tadina endeu ka sorga teh lantaran loba kasalahan-kasalahan nah ieu wayahna ka neraka heula mun teh mah cak malaikat harita teh jadi 500 teh jadi ka nerakana pan dipanggil anak teh gara-gara dia goblok dia tah emang dia mah tolol dia mah untung nama dia bae itu salah fitnah. Masya Allah loba jasa nu ngajual harta demi anak tapi terabaikan agama mah bahkan imah ge dijual demi anak tapi hukum Allah terabaikan pengkhianat Allah horeng anak. Masya Allah karim timimiti leutik datang ke gede urusan anak nah jadi kalang dada bapakna jadi kalang dada anakna terus bae dibela walaupun salah fitnah. Numantak aya hiji waliullah anu keur nikmat jasa ibadah ka Gusti Allah lantaran dibukakeun hijab tiba-tiba ngeuna kuari teu ngeunaheun eueuh kalazatan ibadah pan ibadah teh lain sakadar Allahu Akbar tapi aya nu nempel nu hese dicaritakeunana lazat eta mah hese dicaritakeun eta mah urusan lazat. Sebab naon? Sebab moal bisa dibentang teu merasa. Nih para waliullah nu geus boga rasa masyaallah nyana termenung sabulan 2 bulan geus sataun kalazatan ibadah teh eueuh Gusti ieu teh aya naon Gusti masyaallah. Ditapakuran tentang dahar, ja biasa tentang minum, ja biasa tentang pake, ja biasa tentang muasyarah ngaji, ja biasa. Tapi geuninganan kalazatan tafakur teh jeung ibadah aya naon Gusti ngadoa tengah beuting. Ya Allah ya Rabb naon anu bakal jadi ngahalangan kana kalazatan abdi cabut ku Gusti. Andai kata harta abdi ngahalangan kalazatan ibadah abdi cabut rela abdi mah leuwih harta tuntaskeun kabeh asal abdi nikmat ka Gusti. Andai kata baju-baju ieu ngahalangan beakeun kabeh abdi mah rela sataranjang nu penting boga lazat. Andai kata pamajikan abdi Gusti ngahalangan kana kalazatan abdi ganti pamajikan abdi. Sia mah asal nu kos kitu bae. Aju bae aja hayang ganti buru. Henteu cenah hayang ganti mah nambah doang. Masyaallah. Andai kata Gusti anak abdi ngahalangan karena kalazatan abdi ka Gusti cabut anak abdi seketika eta dihandap lantaran imahna nyana di Mekah makan 3 tingkat nyana air 3 tilu ear dihandap careuri kabeh aya naon eta barang di dieu horeng anakna ragag handap anakna ragag begitu ragag anakna kabeh dihandap teh careuri nyana ka Gusti Allah alhamdulillahirabbil alamin. Kadang ku pamajikan anak raga alhamdulillah. Geus urang urusan bae maneh mah teu nyaho naon aya rahasia di hate kakak lain kitu atuh. Batur bae ge deuleu anak urang raga ceurik ieu mah alhamdulillah. Teu teuing. Nu teu nyaho mah kan nyebutna teu teuing. Sakumaha tadi anak kolot endek sodako 500 juta anak pan ngana sehatan ka bapak teu teuing tapi lamun bapak ada teger harta aing anu dikagunakeun aing di akhirat sia aing deuk salamet aing lah ku aing bae eta ngaranna teger kolot ieu mah lain atuh kumaha sia bae aing deuk nuturkeun sia bae sia anak nu panggedean cikal sia nya licik nya nakal sia pan di alem pan di jojo aing geus teu bisa kumaha ku sia mah ulah datang ka kitu da kolot ka anak nah ieu beres caritana di urusan salat penting Allahu Akbar lazat datang deui horenganan salila sataun lantaran indungna yakni pamajikanana ieu boga anak luar biasa anak pikareseupeunana kunyana sok digendong sok asup hate sok diome asup hate padahal anak lain hiji kahiji kadua katilu biasa bae nu ieu mah asup hate ayalah cinta terhadap anak sehingga cinta ke anak menghalangan cinta ke Allah
asal aya kadua cinta salian ti Allah moal ngeunaheun ibadah mah. Urang cinta ka pamajikan, salat moal ngeunaheun. Urang cinta ka anak, salat moal ngeunaheun. Cinta ka motor, salat moal ngeunaheun. Jeung naon nu dipake ka cinta? Aya di hate urang. Setar salat, Allahu Akbar. Resep urang ka motor. Keur salat saya tidak. Urang keur salat resep ka sawah-sawah aya. Urang keur salat resep ka mobil aya. Urang keur salat resep ka urang Karawang, atuh aya ngagitek-gitek teh. Allah lengi kahalangan ku karesep kadua ti Allah. Ieu geus sarua. Anak biasa bae urang tapi ulah asup hate. Ulah ngelekeun ka cinta urang ka Allah sehingga urang daek ngorbankeun salat hukum-hukum Allah demi anak. Silakan tah mah fitnah ngaranna. Malah mah urang diwir aing resep ka sia kulantaran resep ka sia supaya sia salamat. Cekel ceulina bareng jeung abah ka masjid sia. Ayo, tak eta karak mantap pokos gitu. Cicing sia di dia. Ayo, salat jeung abah. Allahu Akbar. Menang sampai 2 pae. Cekel deui. Abah mah moal ka sia bae heula. Cak anakna kok kiamat sih. Abah boga kepentingan ceng. Ilu ka kepentingan abah tuh goblok sia. Geus sia sing istiqomah ulah nurutan abah. Jiban jadi kieu nya. Cak anak teh kabalinger ya abah ieu. Jadi abah naon kolot anak teh neuleuh abah. Abahna istiqomah atuh sakali 2 kali galak ka dituna menutur. Tuh mantak anak daek nonton TV ge atuh emang kolot sok kieu bae di TV. Eta lah permasalahan. Komo aju kieu bae. Abah eta. Seuli sorangan tolong. Atuh anakna mah leuwih timatan abah. Atuh Masya Allah. Kolot kencing berdiri, anak kencing hiber. Itu baik. Geus leuwih ti lari deui guys. Nah, iyalah horenganan harta jeung anak teh jadi fitnah anu ngahalangan tina berbagai urusan akhirat. Padahal mawa Allah sing sanyana Gusti Allah indahu ajrun azim. Di Gusti Allah teh aya ganjaran anu pohara. Tetapi kadang-kadang ajrun azim yakni ieu ganjaran teh surga. Ele ku harta, ele ku anak, lain tah harta jeung anak dibawa jangan luruskeun ka surga, endahan jadi ngahalangan surga. Nu mantap fala tafutuhu ulah are katinggalun anjeun ganjaran anu gede ku gara-gara ngajagaan harta urang tinggalin surga. Ku ngajagaan anak kurang cinta ka anak kurang tinggalin surga. Ku hianat ka Allah jeung ka Rasulullah demi harta demi anak urang teh meunang nangan sakadar neraka. Naudzubillah min zalik wa min zalik. Mantap dipermasalahkeun tah di ilmu thariqah mah. Kuari urang teu boga pamajikan encan boga. Kemudian urang kuari salat bae. Lamun dipikir mah mun dipikir urang teh lamun imkan nikah sanajan resep jasa kana salat maningan nikah bae lantaran dina nikah mah aya kelanjutan turunan berarti hifdzun nasal. Engke urang boga anak lamun nikah mah ku aya anak engke bisa ngamajukeun agama jeung nagara jeung bangsa. Lanjutlah urusan kekhalifahan cak pikir. Tapi lamun cek ahli tasawuf mah perbandingkeun ku ente antara resep salat jeung nikah. Ternyata horenganan ieu teh salat mah bakal ngahasilkeun kana ganjaran secara mutlak adituna sorga. Ari kawin mangke bakal boga anak teh kapan kudu dinapakahan. Berarti kan orang kudu dagang ya usaha menghasilkan harta demi anak
sedangkan cak Al-Qur'an walamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Dengan kawin boga anak jadi fitnah. Dengan kawin boga anak urang usaha urang teh etang ke harta jadi fitnah. Berarti ieu harta jeung anak teh jadi fitnah nu gara-gara urang nikah teh bisa ngahalangan ka surga. Tuh nu mantap cak anu can nikah hadena aing mah can nikah. Emang kunaon ge da? Kade-kade itu arembungeun. Atuh siapa lain berat ka salat berarti tah loba nu embungeun. Tah aku dipandian ku 7 kembang. Lain deui tah mah gitu. Aduh. Nah ieu nu mantap sing hade nikah bakal ngahalangan akhirat apa henteu ieu nikah. Perhitungkeun. Itulah antara fikih jeung tasawuf beda pandangan. Sing hade lamun bakal nimbulkeun ngahalangan surga ulah nikah. Mentak istikharah timbul istikharah. Padahal nikah mah dititah ku Kangjeng Nabi, tapi disunahkeun istikharah. Naon ieu? Ieu bakal ngahalangan surga apa henteu sih? Tuh. Aya tilu awewe ieu sabenerna mah ieu nu paling resep. Ieu mah kadua, ieu mah katilu. Ieu nikah dititahkan ku Kangjeng Rasul fankihu ma tabalakum geus teu kudu diistikharah aja urang ngalaksanakeun parentah lain etana tapi ngahalangan ka surga apa henteu istikharah Allahu akbar beres Allahumma inni astaghfiruk dan lain-lain sebagai Allahumma in kunta ta'lamu anna hadza sarwiti bindanu khairan li fi dunyaya wa akhirati fakal ya beres tapi lamun teu bagus Gusti jauhkeun eta kan ngara istikharah tina tilu nu mana ieu timbul nu ieu hasil istikharah mal mislet ieu lah hasil istikharah sebab minta petunjuk ke Allah urangna minta ridho Allah supaya surga ulah kehalangan dibere ai nu resepna mah kanu ieu kadua katilu ai nu timbul nu ieu deui anu aing kurang ngerseh heran aing ge di istikharah teh aing ka dieu timbul ka dieu timbul nu ieu deui sedengkeun aing resepna kanu ieu sebab geulis aya di dieu jangkung aya di dieu lenggik aya di dieu pinter aya di dieu jas sabenerna mah cek zahir mah ieu tapi istikharah nu ieu deui nu aing rada amper kurang naik lah guys aing mah nekat milih sesuai jeung istikharah. Ajeun coba kumaha engkena dek dipasrahkeun ke Gusti Allah pilih lah nu ieu tek nu kurang resep teh bener barang dirasakeun hiji pamajikan sopan jasa hasil istikharah kadua ditinggalkeun ka masjid ngaji bangunna sabar bae urang ninggalkeun aja teu pati resep tenang aduh ditanya ku babaturan siapa bangunna tenang amat ka mana ge naon nu pake kemlang lain sugan pamajikan sanu daekeun eta mah keur sompra bae geus mah kitu deui mah keur carita dia tenang guys ku ari aya jelema lah geus teu kudu istikharah aing bogoh aya awe tilu aing bogoh nu ieu bae geus pokona sesuai jeung ka bogoh syahwat aing itu hawa aing kahayang aing resep kan ieu ja aing dipaksa-paksakeun kanu ieu jeung kanu ieu kurang ieu nu resep aing mah ieu geus teu kudu istikharah ieu bae masalah tuh jaman sia-sia nu di rumah tangga kawin tak karak saminggu kawin geus kieu bae ditungtung masjid sia kunaon bangun ngalamun bae lah loba omong yang kumaha sih majikan marah bae manya ieu mah atuh euy kadang saminggu mah ke honeymoon kene sia kadang kuduna mah geus kitu tapi kieu kaayaanana atuh puguh baca sia eta keur ieu pilihan sia atuh jak kurang kumaha tapi madu masyaallah ka aing teh galak gas masyaallah teu meunang salah saeutik itu ya balik aing ke heulenan ye ngan atuh kieu bae rarasaan teh kuduna makan keur indehoy ai kuari jadi kieu balik ka imah pamajikanana geus jubras-jubris bae dan masyaallah terus dirasakeun ke hade saminggu ke ribut saminggu
ya deh lamun geus boga kahayang teu meunang diengkekeun mun geus boga kahayang diengkekeun sapoe bae ngagilekna sabulan ya Allah ya Rabbi iyalah cantik bahkan hati gitu kos insyaallah. Nah terus dirasakeun aya anakan mah anakan biasa disebut da awet raje jadi teu halangan nih keanakan mah anakan biasa ngan teu tentrem kan ibadah kos kitu teu tentrem kan Masya Allah nyana tah ngobrol tah jeung anu ieu teh ieu nu boga pamajikan anu nang isi khoroh isi aku bae rumah tangga sih jijai mah masalah sugan da ribut teu pernah aing mah ribut kan naon tuh diributkeun ayo bang isi aku bang aing mah puguh ieu kieu rumah tangga aing masyaallah ribut atuh jasa cak aing mah harta aya di sia geulis aya di sia kasep aya di sia pinter kok ribut bae sih teu karti isi aing mah teu pernah aya ribut-ribut aing mah ka imah pamajikan ngabagyakeun malam-malam mun aya tatangga riungan dijurungkeun untuk ngariung ka ditu tuh cacampuran terus ka belah dieuna lamun aya nu zarah-zarah malam maca pamajikan geus ka ditu zarah ugeun nek miluh henteu atuh ndek miluh teh naon henteu kumaha teh kan nginaeun kos kitu mah tah kadang-kadang lamun aing teu boga duit kadang-kadang nanya kakak emang teu ngarokot teu boga duit henteu yeuh tah geus selalu ngomong aing ceuli aing rawi yeuh aing ada geus aing hiri aing mah boro-boro dibere ku pamajikan nu aing ge leungit malulu tuh kan ieu kan indah aja saeta hasil isi horo ngaranna beda hasil isi horo mah kan sia bagona keur ieu teh lain hayang kono geulis aing ge boga ka boga teh kan 3 nu panggeulis temen itu tuh pinter geulis ngan aing isi horo nu timbul nu ieu deui aing mah percayaan ka Allah mere petunjuk daripada nang kahayang aing bener sia emang sia teh isi horo aing henteu lantaran nyana geus I love you deui ka aing oh budak wow WA anak I love you you siapa tah badak akibatna kos kitu tah ya aing geus sia aing puyeng ieu aing geus pan anak jeung aing ge bogoh keneh sebenarnya mah aing teh geus ieu kos kieu ieu geus rasakeun ku sia malah mah aing kuari geus deuk musyawarah deui cek pamajikan teh ka lamun deuk misah titah milih tanah nu itu aya atuh nu deuk di kakak gawe deuk lah kubangeunahna bae cek nya teh ajeun ke jang ngabangunna kumaha ngabangunna cek pamajikan teh gampang ja emas geus aya tah 100 gram jadi duit aya cek nya teh atuh urang babarengan bae aing tararis gadengnya sia asana indah teh aing asana hirup asa di neraka jahanam hasil isi orang ladak ulah datang kata isi orang Masya Allah karim nah petunjuk ti Allah nah iyalah urang teh ya dibere kejelasan ku Gusti Allah hati-hati harta fitnah anak fitnah sampai ka ngahalangan surga sebab urang jadi pengkhianat Allah pengkhianat Rasulullah yakni praktekna demi harta Allah terabaikan demi harta Rasul terabaikan demi harta demi anak Allah jeung Rasul terhianati padahal Allah boga ajrun azim yakni ganjaran kunaon lain diraih ganjaran hanya demi harta jeung anak anu ngan sakadar di dunia doang cilaka ieu fitnah nah jang urang kuari urang introspeksi datang ka imah nya besi aing ye nu kabawa ku harta ulah urang dibawa ku harta tapi harta urang gunakeun make petunjuk urang goblok sia harta ngatur-ngatur aing kudu anu sia awas ya ku aing endek ditasarufkeun ku aing sia ka jalan Allah anak ngahalangan aing bae nurut ka aing geus terus teu nurut ka aing awas ya kuduna kitu ka anak teh mondok sia bah manok mah tinggalin zaman sia nurut sia hayu teu nurut geus ulah balik sia ka dieu tapi disungut doa ulah haju teriak mondok sia edet sia ka Gunung Karang di Legag Baung sia ka dieu ulah haju beneran ka anak mah alipag mondok bah
mana emang mondok bae sia aing neuleuh tuh nu sarakola geus paehna bapak eueuh nu nyalateun anak kabeh ge ngan syukur ngameng ka kuburan doang perebut harta tapi tuh deuleu si anu tuh nu anakna mondok nyanana nyalateun aju nyanana tahlil maca Quran pan abah teh geus di jero kuburan mah butuh kana doa kadahanan ku batur atuh anak-anak heulanan gas mondok sia mun teu mondok gas ku aing sia awas maksudna awas urang aing kawin deui geus sia si abah kos kitu amat bejakeun ka sia bejakeun lamun sia teh rek mondok abah kawin deui kan nyana bebe jabah emang abah lamun kula teu mondok kawin deui mangkana mondok sia daripada emang ke dicandung mondok sia diantarkeun ku emak sia mah garelo jasa sih otak teh pararayah jasa itu kok malah mana yang sak mana sakolakeun candung sia kuing pokona mondok mana ge mal kok omong ya sia marondok kabeh emang abah sia nyandung aing teh hayang dicandung mondok mage milu mondok kan geunaheun urang atuh jadi lalaki na pararayah jasa dunia mah lulu dunia nah ieu ulah terlalu nganggap kana dunia jacak Allah ya urang kan keur ngaji urang seakan-akan bangun keur lalagan lain ieu keur mukalamah jeung Allah urang keur dieusian set ka jero hate tuh kula mangan sakadar alat doang memeh kula abah kula memeh abah kula abahna deui terus alat doang ya sampaikan wa'lamu hei urang Cikupa, urang Bojong, urang Belaraja, urang Sepatan anu halal hadir di dieu kabeh sing nyarah hosararia kabehnya wa'lamu tah wa'lamu atuh di bahasa urangkeun mah kos kitu mentak aing membungkat TV ge aing mah bahasa kos kitu menya di TV anu kos kitu nya ki ucing ngamuk cenah di TV teu pantes aing mah kuliah di TV gas hai dalur kabehan ya urang mana bae nu area di dieu wa'lamu cak Allah sing nyana naos sia Allah yang boga na ieu annama amwalukum saenyana sepeda sia motor sia tanah sia imah sia kabeh perusahaan sia wa auladakum jeung incu sia anak sia kabeh fitnah nu ngalangan kana sorga tuh sanjana deui wa anallahu indahu ajrun adim Allah ngabogaan ganjaran yane sorga pilih ku sia cinta harta ulah hianat ka Allah jeung ka Rasulullah lamun sia cinta harta sampai hianat sia moal meunang ajrun adim la syai' aminal insan bihajar teh saya tik-tik acan manusia batu berarti kok dia salibah kuliah jadi geus aya rumus matak maca hadis baca Quran geus ka tembong we rumus mantekna oh kadinya moal kaca letot ka jeung gugubang ari ieu cenah aya adat surna nu kadeuleu ku mata mah aya nu teu kadeuleu atuh aya bisa gitu sih atuh sih mah teu ngaji sih hese bae nu ngaji ge hese kumaha teu ngaji cek sehato dina kitab tahzib aya mantek teh aya Isa Guzi aya Sulamun Nawrok aya Syamsiyah aya tahzib eta anu salamet tina al makhluk bidolalatil falasifah eta kula baheula ngaji malam salasa di Abuya Cidahu malam salasa ngajina mulaina jam 1 peuting ta eta teh eureun jam 3 sia mah modar ngaji jam sakitu modar cak modar geus lah isuk-isuk ge deuk modar ta ngajina jam 1 eureun jam 3 jadi balik ka dieu subuh ta eta nu diajina naon eta tahzib nomor kedua Ukudul Juman nomor katiluna Bukhari eta ngaji di Abuya baheula keur di Garut diaji tahzib gede kitab ulang bantek ieu anu salamet tina al makhluk bidolalatil falasifah di dinya aya tah qala atta dina kitab tahzib kullu ma yufhamu minhu fi kalamil arab tiap-tiap kalimah anu dipaham di kalam Arab al kulliyah wal juz'iyah fahuwa surun eta ke adat sur kebe kalamil istigrok walamil jinsi kos lam istigrok lam jinsi eta ge sarua adat sur ken okos ieu tah
al-absor aya alan didinya teh kurang dijadikan alna alil istigrok berarti bimana kulu atau bimana jami'i eta ge sarua adat sur keneh berarti adat surna adat sur kulli lamun tadi latudrikuhu kasub kana salab kemudian dina absorna ieu kuliah berarti qodiyah salibah kuliah benang taku santri jijehnya bari unggut-unggutan pan santri bener tanya kondisi saya unggut-unggutan puyang jaga ngerti kos kitu tah ngaji mah jadi di mu produk dipreteli heula kalimat per kalimat ieu kalimat mah panjang ngan langsung notok ilmu mantek berarti salibah kuliah ieu teh kos kitu ngaranna. Nah, jadi sarua jeung langsung jadi taku Imam Jalal aila tarahul absar moal bisa neuleuh ka Gusti Allah al absar ay jami'ul absar sok kabeh mata moal bisa neuleuh ka Gusti Allah mata manusia moal bisa mata kebo moal bisa mata simet komo mata simet mah jelema ge mata simeteun teu kadeuleu toh nah ada teh sapi teu bisa kadeuleu bangkong kabeh moal aya nu bisa neuleuh ka Gusti Allah dengan Al-Qur'an la tudrikul absar berarti ieu teh paten nu kos kieu ngaran sama sekali moal bisa kadeuleu Gusti Allah ke seluruh mata ieu ngaranna qodiyah salibah kuliah jadi lah saya lamun dina sulam mah lah saya saeutik-eutik acan suara sekali mata mana bae moal bisa neuleuh ka Gusti Allah Masya Allah tinggal kuari apakah ieu neuleuh teu bisa neuleuh teh sapoe dua poe atau saminggu dua minggu atau sabulan 2 bulan atau satahun atau 2 tahun atau kieu meureunanan 10 tahun teu bisa neuleuh ke 10 tahun mah bisa tah ieu aya watesna atawa eueuh tah eta tah kudu dibongkar deui bae bongkareun deui bae nah eta mah berarti asup kana jihad lantaran di dieu mutlak tanpa qaid berarti kurang kudu diteudeundan qaid geus lamun make qaid ngaranna jihad engke urang asupkeun ka syamsiah eta mah ngaranna qadiyah muwajahah qadiyah muwajahah teh awal qadayal muwajahatul lati jaratil adat bil bahsi an hawanah kami hasalasata asyara qadiyatan qadiyah muwajahah nu make jihad anu geus berjalan di dunia pembahasanana jeung hukumna ayat 13 ge bakalna qadiyah muwajahah teh minha basitoh tina nu 13 aya qadiyah muwajahah basitoh jumlahna aya genep jadi berarti 13 cokot genep sabaraha sesana sabaraha 7 nu 7 ngaranna muraqabah etalah muwajahah ngaranna engke dihijikeun jadi mukhtalitot eta panghese-hesena di samsiah ngahijikeun basitoh jeung muraqabah ngaranna qadiyah muwajahah mukhtalitot santri lamun geus datang ka dinya jadi santrina lamun encan datang ka mukhtalitot encan beres jadi santrina encan beres ke jadi kiaina bangsa proposal eta kiai teu bisa mukhtalitot teh mongkos kitu bangsa asup ka Golkar teu puguh hitunganana teu puguh perhitungan dunia jeung akhiratna ngan saukur pro naon keur apaan sabe nu kadeuleuh tamah santri teu ngaji mukhtalitot tamah can geus ngaji samsiahna geus berarti aya nu basitoh teh alula ad-dariyatul mutlaqah doririyah mutlaqah teh wahiyal lati kamu piha bid darurah atawa li daruriyati subutil mahmul lil maudhu aw salabihi anhu sarua bahasana jeung dina tahdzib engke madamazzatul maudhu maujudatan ka qaulina bid darurati kullu insan hayawan tamaka bid darurat naon artina darurat cek bahasa orang mah wajib akal
Nomor kedua daimah mutlaqah allati kamu pihak si asalnya hobaya bahwa ngaji teh hese. Nu mata ka kiai kudu ngahormat teh ngaji hese. Hormat ku sia kiai asupkeun ku sia ka Golkar. Goblok tah DPR nu ngasuk-ngasupkeun kiai ka Golkar teh nyaho ngaji hese beureunanan. Puguh hese na ngadepong bae. Datang ka harideung sikut sagala. Diasupkeun ka Golkar. Kiai na tolol nu ngasupkeun na bolon. Ulah karunya hese ngaji teh pan ku sia kitu kahartikan aing hese ulah disangka ieu gabongkar al absor datang ka mana ieu al absor teh atuh kudu disamsiahan mantek mah teu datang tah lamun urang ngajina ngadatang ka mantek sulam doang teu datang isa guzi doang teu datang tapi lamun make samsiah datang ke bakalna. Ia termasukkan daimah mutlaqah wa yalati kamu piha bidawami subutil mahmulil maudu awasala bihi anhum madamazatul maudu mawjudatan sarua jeung tadi lamun tadi bidarurat kuari mah daiman kulu insan hayawan ieu ge sarua lantaran sepi tina qaid berarti make jihad daiman la tudrikuhul absar iman berarti qodiyah salibah kuliah daimah basitoh daimah qaid dan jihad da. Jadi ieu qodiyah muwajahah bijihadid daimah mutlaqah. Tah mulai geus teu kaharti kaler kidul geus. Bisa jadi koski itu ya eta gaji teh koski hese lu atak imam sampai edek kabongkar eta kakarang lah saceuhil teh tencana naon. Oh berarti ku ari matu bisa dimaknaan ku urang la tarahul absar ay jami'ul absar daiman moal bisa neuleuh ka Gusti Allah seluruh mata daiman teh maksudna naon ay bil auqati wal azman terus datang ka iraha bae datang ka kiamat moal aya nu bisa neuleuh ka Gusti Allah. Dunya aya daimanan berarti bil auqati wal azman geus rumus-rumus aya bid darurah aya daiman aya bil imkanil khos aya bil imkanil am eta ngaranna jihad nu kos kitu ngaran tah ieulah nu kos kieu aya daimah mutlaqah ta eta ngaranna jihad kayak lamun geus dihijikeun ke jeung muraqabat jadi mukhtalitat ngaranna lamun di darurat ieu daimah dihijikeun ke jadi naon timbulna tak eta ngaranna mukhtalitat gambar kurang jadi santri mah ulah ngahape bae bego santri ngahape bae mukhtalitat coba tulis teng ieu kapangihjeun ieu kumaha ieu kapangihjeun ieu kumaha ieu kapangihjeun ieu kumaha ieu terus jadi nyimpul engke numantak Mama Nahrawi Garut eta teh neuk boga minantu lantarannya nama ieu jago alat samsiah aya di nyana ukudul juman aya di nyana samnaon jamul jama aya di nyana boga minantuna teh teu sambarangan yes kunyana dibere masalah santri baheula zaman Mama Gentur santri keraya 500 nyeun masalah mukhtalitat nyeun masalah teh samsiah bab mukhtalitat muwajahah angsongkeun ka santri pangeusiankeun geus dibejaan ku mama saha nu kaesian dikawinkeun jeung anak mama muantah ya Allah batur mah geus kitu tah baheula Mama Nahrawi teh ya ramakna Mama Busrol Karim tah eta kos kitu langsung kabeh ngaresian santri begitu dideuleuh hasilna ku mama ieu nihil asal dia menjadi menihil kabeh bisa nyaho kaler kidul guys ya mah atuh hitut ge seungit jiga nahan baru aya hiji tek oh iya bagus ya saya ya Poha bin Amin orang mana panggil langsung jadi nitah mama teh eta guru kula eta guru samsiah kula teh eta anu menang baheula ku mama dipilih jadi minantuna
Geus langsung maneh kawin jeung anak mama. Geura balik ka ditu bebeja bahwa maneh di Pulung Minantu ku mama gitu. Gratis henteu. Henteu aya gratis mah. Eueuh eta anta mah nang di aing doang tah mah. Jadi tak kula gaji Samsiah teh di dinya di mama ajengan almarhum Garut Kresek. Nu ka mana-mana muridna teh pohara. Tah eta teh hasil tes guru baheula mah kiai deuk Pulung Minantu dites ilmu kuari mah saha euy nu boga apaan saha nu boga inova saha anu boga kiai goblok kuari mah geus teh leuleuh kelanjutan pondok pesantren penting anak aing deuk dititipkeun tah disia nu penting wadahan ku inova tolong teh kiai kiai goblok eta kos kitu kelanjutan pondok pesantren geus kuat tuh deuleuh mama mah deuk ngajadikeun anak teh di heula mampu henteu ieu budak neruskeun pondok pesantren Kresek lantaran lain leutik-leutik ieu teh ilmuna di dinya teh dikembangkeun alat ti mimiti jurumiyah datang ka Samsiah ukudul Juman datang ka Jamul Jawame saha nu mampu mun aing geus eueuh nu neruskeun saha anak leutik keneh minantu berarti nu kudu dikaharepkeun coba lamun minantu nangan sakadar boga inova doang kita ngaji sirana siratu kita goblok tau minantu iya dongeng mama tah nu mantak didongengkeun kunaon ku ari kiai milih minantuna teh asal boga kendaraan bae kula mah lamun ngadenge kiai ngawinkeun anakna cenah jeung nu sugiho anu masantren di mana urusan sugiho masalah tapi ieu budakna masantren di mana teu pati masantren cenah ngan sugih ya teh kiai bebelepet eta budak kiai bebelepet eta kiai naonan geus tur urusan sugih urusan susah nomor 2 yang penting nyana pasantrenna cenah geus dianu oh kiai anu ngawinkeun anakna jeung anu keluaran mana di anu diiring cenah di anu diiring tamatan naon lain maling siap sugan teh diiring anggeus tuh jadi kabongkar teh ku Samsiah mah geus inokos kieu garana qadiya salibah kuliah muwajahah bijihati daiman berarti engke ngahartikeun lana wallahu alam bimuradi sama sakali tah aya sama sakalian disundakeun anak sama sekali sok boleh mata timimiti mata manusia datang ke muata makhluk mual aya nu bisa leuleuh ka Gusti Allah daiman ae bijamiil auqat wal azman sok boleh waktu jeung zaman mual bisa leuleuh ka Gusti Allah titik kan mantep tapi geus itu ngaranna cek kula manu karolot mendingan ngaraji mantek bae mondok bebeja kanu di imah nya haji mondok lah ngadenge kiai jakos kitu ngajina di mana ngaji mantek daun tuh ini teh nyaho jecena kudu muara gaji mau martil teh mah nyieun imah meureun masyaallah teh hese gaji teh hese tah eta kakarak sapil sapat encan lamun nyokot hukum sakumaha nu kamari make usul fikih ieu mah jurusana filsafat lain lalagaan tah deuk datang kadinya teh deuk datang kadinya tah nyokot jangguatan ilmu kalam engke kan kurang dikodiakeun engke bisa kurang dimunazarahkeun mantak ilmu kalam lain ilmu galbi eta mah sakadar ilmu lisan nu kos kitu mah bisa dimunazarahkeun bisa dimujadalahkeun bisa dimudafaahkeun kumaha niatna masing-masing lamun memang ieu tawajuhul kitu khosmi baina dalilain benazarah ngaranna lidharil haq tapi lamun ka dituna lain niat lidharil haq bisa mujadalah bisa mukabaroh bisa mudafaah munazarah tamangge ka ditu ilmuna Husainiyah Waladiyah kitabna ka ditu aya nazoman mama gentur mama Sati bintu Letik teh tah eta ngajina tah ngadenge kitabna ge urang mana Husainiyah
jadi ge bi Husainiyah di imah urang mah ya eta kos kitu wala dia eta leutik kitab dah wararese diaji tuh geus lamun kurang dimunazarahkeun bisa kurang ieu paham nu tadi bakal kabongkar ke lamun ieu salibah kurang ditanakud geus lamun teh matina daimah kadituna bisa ka mana jurusanana lamun tina salabiah bisa ka mana tanakud ngaranna kos kitu tanakudun khulful qodiyataini fi kaifin tina kef jeung kam ijab jeung salabna kudu cokot hiji kuliah jeung juziyahna kudu dicokot hiji berarti lamun tina salab jadina bakalna mujabah ijab lamun tina kuliah jadi berarti juziyah berarti engkena jadina berarti ieu qodiyah teh mun ditanakud kurang bisa na engke mujabah juziyah islamun mujabah juziyah make ba'dun geus ba'dul ansor ya rohu sawarehna mata bisa neuleuh ka Gusti Allah beki puyeng bae sih mana nu benernya ieu mah keur carita kos itu tinggal cek aki-aki isi kiai ngaco tanaon sia tah aing ngaco sawareh mata bisa ningali ka Gusti Allah contona mana Kangjeng Nabi waktu keur Mi'raj pan Kangjeng Nabi teh walaupun cek Siti Aisyah sah anu ngomongkeun Kangjeng Nabi neuleus sasar cek Siti Aisyah tapi kan kalau mau tamat-tamat tetep Kangjeng Nabi ningali ka Gusti Allah ngan ningali na teu bisa ngabejakeun lantaran eta mah mukhalafah lil hawadis khusus Kangjeng Nabi bae sakumaha mukalamana Kangjeng Nabi Musa ka Gusti Allah di Gunung Tursina apa sarua mukalabah jeung ningali teh ya batak pangkat tage Kangjeng Nabi Musa adalah kalimullah Kangjeng Nabi Ibrahim adalah khalilullah nu pernah ditegor ku Gusti Allah Kangjeng Nabi urang Habibullah lantaran pernah ningali ka Gusti Allah berarti aya nu ningali ka Gusti Allah teh eta Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Musa waktu Kangjeng Nabi Musa unjukan ka Gusti Allah ya Rabbi arini Gusti deuleukeun abdi atuh ka Gusti kaifa tuhil mauta kumaha Gusti teh ngahirupkeun para raeh teh ari ini Gusti coba abdi hayang neuleuh ka Gusti yeuh cek Gusti Allah teh moal bisa aya nu neuleuh ka kaula idza ra'ayun mata di mana-mana nu hirup neuleuh ka kaula idza ra'ani mata bakal pae di mana-mana lu ngegelempeng ningali ka kula tafarraqo bakal hancur mal bisa Musa kajen kumaha Kangjeng Nabi Musa ngotot tetep hayang ningali ka Gusti Allah neuk naonan sa Gusti Allah neuleuh ka hayang tambah-tambah keyakinan emang teu yakin tambah doang Gusti eta kan bisa ngotot ya ikos kitu mah tuh gerak ka Gunung Tursina bae ge ka ditu atuh langsung gancang bae ge bakal kapanggih di hareup dongeng Kangjeng Nabi Musa mun teu ngabesan ieu panyakitna ngabesannya engke datang ka gunung Musa ikhlan alai bil wadil muqaddas itu dek ngarep ka aing ulah make tarumpa iceun ikhlan alai copot ku Kangjeng Nabi Musa langsung kumaha tah pan memehna puasa heula nyepen heula 40 peuting nu mentak kuari aya riyadhah ulah kaluar di imah kudu riyadhah di kamar bae jeung ulah kadenge sora di mana tuh di leuweung ulah kadenge sora-sora makhluk aya pantarekah kitu teh supaya engke datang keris luk tilu wah sasar ieu bangsa Golkar dewe ya iya
suci kos kala itu Kangjeng Nabi urang di Guha Hiro, Kangjeng Nabi Musa di Gunung Sinai. Falamma tajalla, di mana barang Kangjeng Nabi Musa Gusti Allah tajalli ka tembongan geus teu hese nyaritakeunana kharra Musa sa'iqa, ngajungkal Kangjeng Nabi Musa pingsan teu kuateun mata ceuli ngadenge atawa neuleuh Kangjeng ka Gusti Allah moal kuat kharra Musa sa'iqa. Tapi mah keur carita ari ini anzur Gusti abdi deuleukeun hayang ningali moal kuat. Tetapi nu jelas mas sebagian mata aya nu bisa neuleuh ka Gusti Allah ngan teu meunang dicaritakeun ku Kangjeng Nabi Musa gen. Kangjeng Nabi urang teh nyaritakeun ningali, Kangjeng Nabi Khalilullah Ibrahim teu ningali, teu nyaritakeun neuleuh ngadenge jeung tegoran-tegoran, hanya tarjamahanna bae moal kuat anjeun. Kula nu ngarasakeunana seperti eta. Apakah waktu eta Gusti Allah aya dirinya lain? Ditajallikeunana waktu dirinya Gusti Allah mah di mana bae mun ayeuna ditajallikeun di dia. Lamun ditajallikeun Kangjeng Nabi urang di ditu di Sidratil Muntaha di dinya. Lain Allah di dinya tajallina di dinya. Allah mah di mana bae aya. Sakumaha getih nu aya di awak urang di mana bae aya. Sakumaha saripati nu aya dina kitu caipati di mana bae aya. Sakumaha susu salobana susu di dinya aya protein. Yo gede na dunia aya Allahan Allah. Di mana ditajallikeunana urang kapanggih di dinya ngan moal. Paling ulang mah melalui rasa deket jeung Gusti Allah. Maka dimensi kagenep awak urang teh aya panca indra 5 indra ditambah ku Gusti Allah bagi jelema nu hudang peuting jeung zikir ka Allah dengan cara tersendiri. Dibere indra ke-6, dibere indra ke-7, dibere indra ke-8, dibere indra ke-9. Geus datang ke 9 lantaran ieu awak urang ge aya 9 lain 5 nu sabenerna mah ngan anu dikaharepkeun 5 nu kudu diistighfarna 9. Geus engke indra di luar nu 5 datang ka 9. Kos kumaha eta? Tuan Syekh Abdul Qadir buka aya 40-ha di ditu aya di dia aya di dia aya. Kos nu nyandung mah di nu ngora aya di nu kolot aya. Tapi beda-beda waktu pantau mah. Tah kos kitu. Bung Karno di Digul aya, di Tanah Abang aya, di Tangerang aya. Pan sada bisa kos kitu moal ka harti ku sia mah. Sebab sia mah beuki tempe kene daharna kan. Sekupina menang ngridit kene. Kahalangan ku eta moal bisa. Kiai nu masih kene proposal-proposalan jauh jeung Gusti Allah. Kiai nu masih kene anslub dina kos karar itu jauh jeung Gusti Allah. Moal bisa kahalangan ku eta. Aya secuil bae dunia di jero hatena eta lah nu jadi hahalang antara dirina jeung Gusti Allah. Moal bisa. Tanu mandak di dieu mah berarti kacaritakeun mah urang teruskeun wa hadza maksusun li ru'yatil mu'minin lahu fil akhirah. Lamun tadi pijamil auqat wal azman mun ku urang engke ditanakud jadi panjang geus tamah jang sakadar naon kitu neuleuh doa mun dijadikeun ke jadikeun qodiyah nasalibah kuliah muwajahahna engke ku urang ditanakudna bakal ki engke bakal terjadilah sebahagian bisa neuleuh seperkecil ngan khusus teu meunang dicarita-caritakeun ngan nu jelas tetap di dunia mah Allah teu bisa kadeuleu tapi di sorga mah engke Allah kadeuleu. Mana dalilna? Iya di Al-Quran. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Engke nu kuari darariuk di majelis taklim nahan lapar bari hareudang. Ieu teh ngadengikeun kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala nyulusup ka jero hate.
anu tadina encan resep ibadah tambah kuari ibadah na jadi resep nu tadina teu make salat sunah qobliyah badiah jadi tambah nu tadina tilok hudang peuting kuari jadi hudang peuting nu tadina tilok daek nyekel tasbih kuari tasbih na ge loba dijualan blon nama tuh jualan tasbih rada daek nya kuari baca kelan tasbih nurutan para aulia Allah ti peuting teh maca sholawat zikir malah bebe jaka kiai lah umur kula kiai geus aya 60 tahun perusahaan kula geus dibikeun ka anak kula hayang ngamantepkeun diri ka Gusti Allah coba kiai pangnuduhkeun oh hayang geus bebeneran ya bener moal ka bita deui moal sok ka dieu dire ku kiai asalnya sia asal sia balik deui ka usaha ku guru torekat mah disia-sia sanajan aki-aki digantung sia ku aing oh kiai panggantungkeun bae modar sia beneran kan bener sekarang tere mulai zikir tengah peuting nah pikiran lagi geus tinggal nungguan paeh bae jaya harta geus dibikeunan ka anak kabeh geus ieu mah geus tinggal sebatang karabe ka Allah bae kuari mah hampang bakalna ibadah anu masih keneh pabelit jeung warung pabelit jeung sawah pabelit memal anu mere sasaha ge lantaran moal jadi kudu dinolkeun heula ulah aya tulak tahu kana dunia siap abdi lantaran umur ieu geus 60 tahun teu geus bengek asana moal kebal baik ya mulai hampang oh kiai lamun ti keur ieu kula ibadah ulah loba omong geus kuari bae ulah ti keur ieu japan nyandung ka Karawang ge sabar heunya geuning karena kuari bae jang oreng ngeunaheun jasa jadi kiai ibadah teh eta insyaallah kaduhung baheula teh mun aya nu nuduhkeun bah geus ulah loba omong ku ngeunah-ngeunahna teh aki-aki tinggal nini heuy tiris sak nini tiris tadeui nini lain aya deukeut mah ngadu-ngadu tonggong nini teh nyawa lalakon sia aing keur ka Allah ge ka Allah bae aya waktuna tiris iya gangguan pertama bagi aki-aki tadei nini make jeung tiris-tirisan segala aduh masya Allah asal aki-aki na atuh geus berarti moal beres ta zikirna tah ulah geus deui lah geus kolot ieu keur ka Allah ye ka Allah lah karena kuari bae tungtung nama peuting lain zikir ngadu omong jeung nini dikit maut mawa kalimatun thayyibah ketika manehanana sakarat naon nu dipake ka berat naon dipake ka berat warung geus dibikeunan ka anak sawah geus dibikeunan ka anak kabeh imah geta ieu mah jang bungsu bae abah mah akan numpang bae di sia ketika sakaratil maut dipake ka berat atuh ngeunaheun polonyon maca la ilaha illallah nage babari jasa la ilaha illallah dirurub kabeh dirurub sakujur awak kunaon atuh begitu rek dipandian aneh senyum ja tadi keur sakarat mah henteu ieu lantaran tanda bahwanya nikmat jasa ibadah ngan sakadar sabaraha taun tapi bakal dibere surga. Ya Allah ya Rabbi mun urang ngabayangkeun kadinya naon hartina kenikmatan dunia kaladatan dunia bandingkeun kurang jeung kaladatan akhirat dunia sakitu ngeunahna ge aya watesna jeung teu ngeunah nu sabenerna mah riweuh nu aya tapi di akhirat jaga anu hakiki kenikmatanana senyumnya tah nu ngaji bae teu eureun-eureun ngajina lillahi ta'ala dakwahna lillahi ta'ala geus kabeh lillahi ta'ala ketika maot eueuh kabeng berat la ilaha illallah nikmat nu di akhiratna engke bakalna teu aya hisaban lantaran deuk naon nu dihisab atuh ja kabeh geus dibikeunan nyana sebatang kar aja ka Allah maot di akhiratna wajah-wajahna wujuhu yauma idzin nadirah beungeutna marah mai beungeutna harerang eueuh problem lantaran nya mah geus teh dihisab deui
diasupkeun ka sorga digiring bigoiri hisab datang ka sorga nang ke ila rabbiha nazira engke di ditu bakal neuleuh ka pangeran nu kuari ku urang disembah zuhur Allahu akbar asar Allahu akbar maghrib Allahu akbar Insya Allahu akbar Allah nu maha agung subuh Allahu akbar di samping eta urang zikir Allah 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 maca sholawat urang kemudian zakat karena Allah haji karena Allah nu ku urang kuari disembah-sembah Allah 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 engke maka deuleuh bakal di akhirat iya takkan neuleuh mun cek tadi la tudrikuhul absar Allah teu moal kadeuleuh ku mata horeng di dunia di akhirat mah ahli surga bakal ningali ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan begitu neuleuh ka Gusti Allah eta kanikmatan-kanikmatan surga anu ngaran bubuahan anu ngaran inuman anu ngaran kendaraan anu ngaran bidadari kabeh eta teh sakumaha lebu bae dina harti neuleuh Gusti Allah mah ngeunah jasa dibandingkeun jeung dadamelanana kanikmatan nanaon mantap hayang neuleuh bae ka Gusti Allah supaya kaharti cenah kiai kieu supaya kaharti mah urang bobogohan 100% kali sarwiti di Cikupa kuari urang dikiriman kue cincin nu bolong teh dinanan nenen ku urang teh ngan teu di minyak misikan doang teu di minyak misikan doang ulah aya batur endek noel ieu mah nu aing mun di kabogoh aing moal didahar ku aing boro-boro ku sia dek dideuleuh bae neuleuh lagi aing geus ngeunahkeun jasa tama kue bego kue tinggal kue aing mandek neuleukeun bae sebab neuleuh kue cincin asa neuleuh bobogannya na bae iya jasa iya liwat jasa neuleuh kue cincin aduh ku jada ngan teu dipiguran doang jak kue ieu mah tuh ngan teu di minyak misikan doang jak kue ditoel henteu di dahar henteu ngan di kieu doang ke diamban kuna eta ku nikmat jasa bogoh ka Nya Sarwiti dikiriman kue keur mejeuna kieu pas dek di dahar ku nyana di imah teh lah jaya mah kue di nunan nenen ge tungkeun basi maning di dahar bae kakarak datang ka bibir doang aya suara Sarwiti na siapa suara Sarwiti? Kumsalam, saya tak. Abdi, Kang Jaet. Barang di dalam buka Sarwiti, kue raga kue raga kemana meren teh kajauhan. Oh Sarwiti sayangku, masya Allah. Eta kue cincin lu kamari di nana nenen teh ada di minyak bisikan leungit raga sabodo ku ucing ku kotok los. Sebab aing mah aya nu nyieunna. Tuh kan eleh tak eta kos kitu eta engke dibere bidadari dibere sagala barang deuleuh Allah eueuh nanaon Allah jang sia kabeh aing mah jeung Allah bae teu eta kos kitu lamun ditanyakeun eta geus beres kapanggih ngobrol teh jeung Sarwiti ai kue ka mana swabodo artian kue kos kitu ieu aing mah geus ngobrol neuleuh biwirna neuleuh geus los jang sia kabeh weuy tama kue ku ucing swabodo teh geus tadi pirale sebab neuleuh biwirna komo geus senyum masya Allah nu mantak loba jawara sahektar pican kakarawangkeun senyum teu kuat asa senyum tak senyum masya Allah